eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan baik ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempukan nafsu teh mata kaduhung badan nu bakal katalangsara diri nu bakal kacing cirihi rubuh bakal ku laku tigubrak bakal ku akhlak saluhur-luhurna jelema nu giruk moal burung amruk ku lakuna sagagah-gagahna jelema nu murka moal burung cilaka ku awakna ku akhlakna pangna ulah nyarek teh eta nafsu ini rek tina durukan sanajan mesat gobang oge da kabuyutan atuh kapanerian jadi wesirono hartina geus kadoktrin tah kunyaah ka bapa doleh dihukum ainyaah bisa nyilakakeun lamun nuturkeun hawa nafsu sapertinya ka budak ujang sia mah tong sakola deuleu loba kendaraan bisi katabrak eta tina nyaah tapi nyilakakeun teteh ka anak engke di akhir nah nafsu nu kitu kalau teh nah anu tekad nu bieu teh narek disebut bekok eta wa telepan rek disebut mandi atawa racun eta teh tina boga rasa ieu aing pangjagona ieu arna sawarga geus boga rasa nu aing bari eta sawarga teh ngan ukur angen-angen ngan ukur dina lamunan hartina teh tulul amal panjang lamunan sanajan ngadoa ge da moal dijabah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing putri gelis gagaweran capek etang tara nyarita amis budi tara seuri berekan tara masihkan upama init-initan memeh urang init itu mah geus nepi nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega cing ku agan teguh nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih marukana teh samping batik tetungtungan diketek teu dipikane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan gerak-gerak gerak pangihan diri sorangan muasa nu bakal bisa nyako kana tapak soang dina bantar lintang ti soangna tapak meri dina leuwih lintang ti merina moal aya